Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di urang ke acara reportase investigasi. Nah, langsung aja. Zaman ayeuna kejujuran di antara padagang teh kirang pisan. Salah sahijina warung sembako anu ngajual borak. Anu tangtos diulah dijual belikeun. Leuwih deui dical ka padagang jajanan budak sakola. Abdi ngadamel liputan ka salah sahiji padagang borak di warung sembakona di daerah Cidatar. Sebatoy Mimin ngaical borak di warungna kusabab penghasilan tina ngaical borak teh ageung pisan. Hanjaludi anu meser borak di warungna nyaeta padagang jajanan sakola. Kangge langkung uninga deui mangga urang regepkeun sami-sami reportase investigasi. Ieu. Simkuring ngalakukeun investigasi ka warung Mimin anu aya di daerah Cidatar anu diduga ngejual borak. Punten, Nak. Aya borak? Oh, aya bari anu 20 atau napi anu 30. 30 we. Oh, mula antosan sakadaha. Ya. Oh, muna. Ya. Dona. Saterasna simkuring ngalakukeun wawancara ka Mimin salaku penjual borak di warung sembakona. Awalna naha anjeun tiasa ngaical borak? Awalna cobi-cobi awalna aya nu nawisan kangge ngical borak di warung. Abdi lumayan ageung burungna. Kirang langkung sabaraha? Nya lumayan we bisa dugi ka 200.000 sakali dongkap. Sabulan barangna dongkap biasa dugi ka 5 kali. Anu biasa meser borak di warung ieu sawae biasana? Rata-rata anu misalna teh pedagang jajanan bedak sakola. Sudah kue cubit, donat. Saurna mah meh tahan lama. Teras anjeun teu sadar mudorotna tina borak? Nya abdi uninga tapi bade kumaha deui abdi kapepet ku biaya hirup kulawargi Anjeun aya niat kangge eureun ngaicalan borak? moal Tiasa ditumbukeun yen padagang jajanan budak sakola atau seueur anu ngandung borak. Halawan mimiti kanker, diare, keracunan sarta gangguan penyakit sejenna. Mangka eta urang kedah pinter-pinter milari jajanan anu sehat sarta tebih ti bahan anu picilakaeun. Nah, rupina sakitu panginten reportase investigasi poe ayeuna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.